Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram alladzi arsala rasulahu bainal haram wal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah la tudrikul absar walal aram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabi wa alimul muhtil wal maram. Amma ba'du, puji kali syukur bangun Allah subhanahu wa ta'ala, salawat wa salam mudah-mudahan salamina limpahan kabaratan habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah dina tema ieu bade nguningakeun najis sababaraha najis anu kumaha parantos diungakeun dina Al-Qur'an parantos jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan. Shadaqallahul adzim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, upami ditaatan ditelahan ku urang sadayana diterangkeun yen dina kewajiban agama dongkapna tungtungna maka paharaman dikenakeun dina tungtungna tepi ka aya diharamkeunna dina agama syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu payun teu dugi ka kiwari saperti zinah, maling, maehan, musyrik sareng papada nu sanesna. Sakumaha nu parantos diunakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syarabal khamrul musliman absahu musliman wa man syarabaha ummihi ummul khabisi wassalamul khamri wal maisir umul khabis paman syarwaha biha. Yen ogontokna atanapi indungna atanapi bapana biang kerok, mun biang kerok anu mata kajadikeun manusia murka, ngajadikeun manusia taemut teling ka Allah subhanahu wa ta'ala, utamina ke zaman kiwari muda atanapi mudi sok seueur jalmi anu teu antawisna ngalaksanakeun anu parantos diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala, bahkan sakumaha anu parantos diunakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu parantos diunakeun innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan. Mabok-mabokan mata kajadikeun biang kerokna, mata kajadikeun perzinahan, mata kajadikeun penipuan, mata kajadikeun huru-hara, maksiat, musibah non bae, utamina awal-awalna nyata kumabokan, utamina mabokan arak seperti bezinahan teh, seperti numaling teh, sehingga eta jalma ngajadikeun musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos huningakeun dina kitab Tanqihul Qaul parantos dijelaskeun sing saha jalma anu nginum arak sakali nginum arak maka tes jalma di mana nginumna isuk-isuk atanapi enjing-enjing maka musyrik eta jalma dugi ka sonten. Lamun nginumna sonten maka dugi ka enjing-enjing deui. Maka sing saja lamun nginum arak ti antawisna sakali nginum teras eta jalma nepi ka teu eling maka tes jalma bakal lembur amaliyah ibadahna moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala 40 dinten. Eta nu nginumna kumaha anu salam, contoh jalma wani-wani uluk salam ka jalma anu keur mabok maka eta si jalma bakal moal ditarima amaliyah ibadahna eta si jalma anu maca salam ka jalma nu keur mabok. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sakumaha nu parantos diungakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman syaribaha lam tuqbal salatahu arba'ina yauman mamin matan wahian. Sing saha jalma dina beuteungna aya khamr aya arak tuluy eta si jalma salat maka eta si jalma teh haram ngalaksanakeun salatna sehingga mamata nepi ka maot eta si jalma keur aya dina patuanganana aya khamr maka eta si jalma moal ditarima ku Allah ladang ibadahna, mun diterima ku Allah ladang iman Islamna. Naudzubillahi min dalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguningakeun famin mata wahian fi abil batnihi matan min matan hailan al khamru zama'an ismin. Dosa-dosa anu kacuda gedena, dosa biang kerokna, dosa
ti antawisna anu matak ngalebur kana amalah ibadah urang teh nyaeta naon khomer najis anu sakumaha parantos dina kitab anu alit kidinya dina kitab Sapinah pantos jelaskeun sapertos najis mugulado mutawasito muhafafah ti antawisna sapertos nu kitu ta eta jalma anu ngalaksanakeun khomer anu ngagawean khomer anu nginum khomer artos anu nginum arak maka tageur jalma teh bakal naon dijauhkeun tina kumpulna iman tina kumpulna dina hatena iman ka Allah percaya ka Allah sakuna parantos dawuhkeun ka Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la taqrabus sholata wa antum sukara ulah ngadeket-deketkeun ka eta jalma nu keur mabok bujang-bujang deket ka jalma nu mabok sehingga jalma nu keur nuang khomer dosana lin ukur kanu nginumna hungkul tapi keur anu saha anu meresna sami nu ngajuana sami nu nawarkeunna sami eta teh kabagean sadayana dosana tina naon tina khomer naudzubillahi min dari summa naudzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wassalamun man syarabal khamru hatta nah Kanjeng Rasulullah man sabul khoman hatta aqlahu yati syaitan maka eta si jalma anu keur ngalaksanakeun permabukan ngalaksanakeun jalma anu keur perzinahan eta teh kaya si jalma teh nu keur naon lamun eta jalma mabuk ti enjing-enjing ti sore dogi ka enjing atau ti enjing ka sore sehingga nepi ka poho sehingga nepi ka teh eling akalna maka teh jalma teh kaya keur dijinahan ku setan naudzubillahi min dalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah Kangjeng Nabi Muhammad SAW di mana cenah nguningakeunana eta make khomer jadi haram kitu tah ti payun dina para sahabat sarta acana para sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah kapungkurna kan kapungkur mah teu matak mabok arak teh nah mah kitu matak mabok da teu aya campuranana kapungkur mah sehingga ngawitanana eta si khomer diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala ketika Sayyidina Ali ku Kangjeng Rasulullah dipiwarang ngadantenkeun imam sehingga eta Sayyidina Ali waktu nuju natepan janten imam ngaos qul ya ayyuhal kafirun sehingga sahabat Kanjeng Nabi nuju ngaoningakeun nuju macakeun nuju ngimaman macakeun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala antum ma'bud terus saya bolak-balik teka panggih tungtungna sabab naon oh berarti naon tah ngajadikeun eta si arak teh matak mabok matak akal jadi teh sehat sehingga santosna eta Sidina Ali bubar dina waktosna tepan ku Kangjeng Rasul disauran terus Kangjeng Rasul he Ali ari anjeun tos kaleuet naon tos nuang naon eta solusinya Ali ya Rasulullah abdi teh ketika tadi saat acanana tepan abdi teh nginum arak oh berarti naon matak ngahilangkeun akal sehat ta lungsur we naon lungsur ayat anu parantos tadi diunyakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innamal khamru wal maisir wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum turun sehingga lungsur ayat eta maka diharamkan naon arak kumaha cenah lamun ayeuna salit walau qolilan sok sajan salit tetap haram haram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah ukituna di zaman kiwari zaman muda zaman mudi zaman era globalisasi di zaman era reformasi di zaman era ngaji komo jadi kiai komo pokok ka kiai jeung komo lamun kawin ka santri hoream pokna teh naon sababna dijamin cenah santri mah hese dahar acan di parab bagi kukulhu kitu nya ek di parab kukulhu tur padahal rezeki Allah nu ngatur naon sababna sabab di zaman kiwari ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah jalma teh seueur ayeuna mah nu tinggal ngaji jalma seueur tinggal ngadeukeutan kiai tah di zaman reformasi zaman kiwari ninggalkeun kana ngaji komo deukeut jeung kiai tan bane bakal poho ka Gusti nu Maha Suci utamina ka jalma-jalma muda-mudi zaman kiwari
Pepeujeuh urang teh bakal balik deui ka saha? Ka Allah nu Maha Suci. Maka sing sajalma anu keur nginum arak keletuk we maot, maka teh jalma teh naon? Abadi di neraka. Naudzubillahi min dalik. Kumaha can lamun teu maot eta si jalma keur nginum arak? Eta si jalma keur nginum arak tapi maot mah henteu nepi ka mabok, nepi ka nyungsep di naon? Dina solokannya, nyungsep dina solokan teu inget ka saha. Rasaan manaha mah tidur teh na seprimbet we padahal mah dina solokan. Eta jalma teras kumaha? Teras gugah tina mabokna sehingga tikawit nginum eta si jalma kana arak sehingga nengka pulih deui, malaikat sadayana ngalanat ka eta jalma. Naudzubillah summa naudzubillah min daliku kituna. Kasadayana para bapa, sadayana mewah para ibu anu gaduhan murang kalih utamina rek globalisasi manusia zaman kiwari kade kana ngaji utamina murang kalih kedah dikumaha? Kedah sing kersa kana tempat ngaji sok titipkeun ka kiai sangkan jadi santri. Lamun jadi santri insyaallah bakal kersa ngaos ayat suci geningnya, ngaos ayat suci Al-Qur'an. Lamun make seni makan raos karaosna raos, tapi lamun ngaji tanpa seni sepi, hidup tanpa istri sepi, leras karaosna kitu sanes. Coba we ku ibu jeung ku bapak, lamun budak poho kana ngaji geus terek kada ngaji, komo ngaji tanpa seni, ai ngaji tanpa seni teh kumaha? Sepi, leras. Coba we ayeuna ngimaman tong make seni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pok teh si RT di tukangnya amin teh pokna teh. Naon sabab teu make seni. Lamun ngaji tanpa seni teraos nya tah hidup di manusia kunaon geuning make ngayakeun anak khamr, ngayakeun etarak kudu make diinum. Nah eta cirina jalma naon tah? Sabab jalma hiji tara daek ngaji, lamun ngaji insyaallah bakal moal poho kanu Maha Suci, bakal eta teh naon? Bahkan eta teh nu teu meunangkeun ku Maha Suci. Cik Allah ulah deket-deket kana barang najis, cacak deket teu meunang komo nginumna. Utamina zaman kiwari muda-mudi tebihan anu matak ngajantenkeun dongkapna musibah ti Allah Subhanahu wa taala. Contoh kapungkur geuningnya para sahabat Kangjeng Nabi, contoh paidina para wali anu ngurahan santrina ngarebunya sehingga Quran ngiritalar santrina ngarebu. Awal-awalna kumaha tah? Anger anu mata karuksak mah ti mana? Ti istri keneh sehingga digoda dongkap saha? Dongkap iblis. Geus dongkap iblis cek ka eta jalma sok ayeuna tah jinahan eta si jalma. Lamun dijinahan teh bakal naon? Apaleun salakina sok hidung heula diinum pan eta si arak. Geus nginum arak pan otomatis ngajinahan. Geus ngajinahan pok cek si iblis, lamun kapanggih ku salakina tan bane maneh bakal dinaon? Bakal dibunuh ku salakina. Kumaha atuh cek si iblis? Bunuh pek. Anu akhirna eta si istri teh dibunuh utuh, otomatis dosana berlipat ganda. Hiji kusabab jalma ngarti seorang kiai. Kedua nginum arak, geus nginum arak ngajinahan, geus ngajinahan jadi ngabunuh. Saur Kangjeng Nabi tos jelas tadi diuningakeun. Wassalamul khabril umul khabais paman sarobal lam tuqbal salatahu wa bainal haram. Jadi naon? Biang kerokna teh cek tadi ke naon? Arak. Biang kerok teh arak faman sarobaha. Hei jalma ulah deket-deket kana nginum arak latuk bal salatahu sehingga teh si jalma teh naon? Maka moal ditarima naonna? Salatna. Sok sanajan ngajina, salatna, tolabul ilmuna sehingga dina patuanganna masih keneh aya naon? Aya keneh
aya kana khamr atau nabi arak. Naudzubillah min dalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Faqad kafara bima anzalallahu ta'ala an abdiyatihi. Eta jalma bisa kufur, eta jalma bisa musyrik kulantaran naon? Kulantaran nginum arak. Bima anzalahu Allah moal lungsurkeun moal nurunkeun kata jalma sehingga alan nabi bihi kanjeng nabi ge moal naon maridaweun moal sukaeun ka eta jalma nu nginum arak. Waman sarabahan sarabul khamr jeung saja nu uluk salam ka jalma nu keur mabok jalma nu keur nginum arak asropahu ahbullah maka teh si jalma bakal naon tah sasalamanana we sasalamanana jeung jalma nu keur nginum arak. Maka cek Rasulullah kumaha amalahu arba'ina sanatan maka tes jalma teh bakal dilebur dosana 40 tahun. Naudzubillahi min sakinten 40 poe mun beh dieu cacak-cacak lain nginum cacak-cacak eta si jalma teh kakarak sasalaman jeung jalma nu tukang nginum arak. Maka cek Allah moal ditarima ibadahna 40 tahun. Naudzubillahi min dalik. Summa naudzubillah ukituna kadai bapak ibu anu ngagaduhan murang kali sok ana mah gembleng jasmanina gembleng rohanina sangkan ka pangaosan insyaallah lamun terang mah kana naon kana pangaosan bakal tebih tina naon tah tebih tina maksiat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos muniakeun deui hatta yazina aqlahu sehingga tes jalma leungit akalna yakti syaitan min duburi arba'ina marratan kamatin rajul. Maka tes jalma anu keur nginum arak kaya bobogohan jeung iblis. Naudzubillahi min dalik. Taun sababna sabab eta teh pagawean saha pagawean iblis, pagawean setan. La'anallahul khamr maka Allah ngalaknat kana ta khamr wa syarbaha wa saqibaha ku nginumna ku caketna eta ge sami kumerena wa baiha jeung naonna nu tukang ngajualna auto kabagean sadayana. Jadi tergantung kumaha pelaksanaan awalna. Serta tadi lamun awalna minum arak otomatis bakal mabok, geus mabok bakal maling, teu maling bakal jinah, teu jinah bakal ngabunuh. Sapertikeun urang ngayakeun pangaosan Bu Pak lamun urang ganjaran hayang berlipat ganda, ganjaran anu teu karasa pok sok ayeuna lamun hajatan ngayakeun pangaosan tabligh akbar. Contoh ayeuna si A ngulem tabligh akbar ajenganna mati mana bae kitu nya. Terus eta si jalma mustami mangeratus dongkapkeun eta lokasi kana tepat pangaosan insyaallah eta jalma nu dongkap ka dinya ganjaranna teh bakal ngabagi kanu ngulemna nya. Nah bakal bisa kitu moal aya pangaosan lamun teu diulem ka eta jalma moal dongkap eta jalma kana pangaosan lamun teu aya nu ngulemna. Sabalikna upami jalma ngayakeun maksiat sehingga manusia di mana ngalaksanakeun anu sabaraha hal anu tadi bakal dongkap kata jalma teh poek hatina mabok teu meunang mabok dina geus deukeut waktu salat saterasna diharamkeun secara mutlak opat kalawan zaman jahiliyah kapungkur hiji ku sabab minum arak nya. Maka anu geus mutlak kata ku Allah mutlak Allah diharamkan ka Rasulullah ditemenangkeun hiji minum keras-kerasan nyata seperti mabok-mabokan. 2 judi awalna dongkapna judi asalna tina naon ngerti iblis keneh namina judi teu aya jalma beunghar ku ladang judi. Saterasna mencit berhala maka cek atas si jalma di mana pepencitan kedah ngangokeun basmalah atau bismillah sehingga lamun eta jalma mencit sesuatu anu dihalalkeun ku Allah seperti hayam seperti domba poho teu maca bismillah maka teu jadi haram. Naudzubillahi min dalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saterasna sing saha jalma
anu salamina ngadawamkeun kana ngalaksanakeun permabokan, maka teh si jalma teh naon kaya seperti kenaon nyembah kana patekong. Naon ai patekong teh? Zaman kapungkur di zaman jahiliyah, zaman Kangjeng Nabi nya manusia teh nyembah teh kana patung, kana berhala, cek manahan mah teh naon Tuhan atau nepi pangeran. Cek manehanana mah cek urang mah naon Pak? Patung teu kaharti ku akal urang mah patung menang urang teu disembah ku urang. Berhala eta namina. Jadi eta keur jalma anu ngalaksanakeun khomer nu nginum khomer anu parantos jelas tadi dina Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8-nya. Saestuna minuman keras, perjudian, perjinahan, ngitung-ngitung saban eta pagawean kalawan sabagian tina pagawean setan, maka marehana wajib ngajauhan keur eta jalma setengahana bakal jauh tina kabagjaan dunya sareng akhiratna. Allahumma sholli wa sallim wa syarif andim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ummatil kiram. Eta kalakuan eta nu dilaksanakeun ku jalma musibah maksiat saperti kitu anu opat lamun dipagawean ku manusia bakal timbul kata jalma teh bencana lahir, bencana batin. Naudzubillahi min bali. Bencana lahir papaseaan, maling, kemiskinan, jeung keluarga, jeung tatangga. Bencana batin pamaksiatan, kamusyrikan, tahayul, padukunan. Nah, dukun, sok aya dukun. Nu kumaha dukun? Dukun lintuh penyakit atuh eta dukun. Dendam jeung papadam anu padusa. Pangadulan jeung kabodohan eta kabeh bencana keur naon? Keur batina lamun jalma geus poek batina otomatis kana pangajian ge moal matak daek indit dipapatahan ku jalma nu ngarti moal asup sabab naon geus paeh hatena. Naudzubillahi min dalik. Ukituna mangga urang sami-sami takwa Allah Subhanahu wa taala, taat ka Allah Subhanahu wa taala kana parentahanana Subhanahu wa taala, ittiba'un kana sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabiah sagala maca musibah di mana menang musibah maka urang macakeun innalillah, di mana menang kanikmatan maca hamdalah. Pagawean anu haram mangga urang sami-sami kantunkeun taubat ke Allah tina dosa-dosa anu gede, tina dosa anu alit, sangkan hasil cita-cita urang, tujuan urang di nyebar syariah Islam, hancurna kabeh panutan, pamungkaran, lahir batin sareng sadayana maut, husnul khotimah. Inna ahsanal kalam kalamul kalam bil kalam wa bina idhamul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.